Bu. Tingali ieu saldo. Bener ya teh ya? Nya bener. 50 juta. Ladang naon sih ya? Kada ladang teh bener. Pagabah teh aing mah teu kieu teu beuki duit haram nya hu. Geus eta ladang naon sok? Jual toke. Mahal ningannya. Wah, Ari eta tokena segede kumaha ya? aya segede kieu mah. Segede kieu tapi mahalnya. Ya mahal tuh toke mah. Anu wayahna meureun Bu. Wayahna naon? Oh teh ayeuna mah balik ka imah meureun. Naha? Apana eta ngajual toke teh jeung imahna. Sia goblok, gajian teh sia ladang duit, yang ladang ngajual aja sarua jeung pokoknya ciban teh ladang usaha. Capek aing mah belum salah di pangangguran teh. Ngajedaw gue ngopi, udud beuki, usaha mumul. Tarik teh aing mun aya salamun aya lalaki nu kasep mah dah yang ganti salaki. Gawe guam di imah ngajedaw nyatu beuki. Oh, Salam. men. Hah? Kurang tak banget nih rasuk itu si kata mangli, men. Untuk majikan pada aing teu usaha. Oh. Baik musir majarkeun. Lain, men. Hah? Eta proyek anu kamari teh gol, men, euy. Nu kamari proyek. Heuh. Wah. Men, ngan kebagian 16 juta bae. Ahe lah daripada gua. Oh, kurang telepon ayeuna. Siapa tuh? Oh, kenapa nak? Besok ada bakal asup. Oh, kelanya. Apa-apa natan nomor natan? Apalah. Oh. Naon? Geusnya 16 jutanya. Tong kamu Udah ngomong pelajar. aja. Sip. Ya senang bekerja sama dengan Anda. Geusnya nonya rumah kela. Kurang ulin ya? Ayo. Kurang disampeun. Siap. Ningan gaduh acis Ya. cicing tong mana? Lain geus bosan ningali salaki kieu patut. Balik. Ada gaduh acis Agak nyeri aing mah. Nyeri. Urang carioskeun baik-baik ya. Serius serius. Entong Halik. Bah, Naon? lain urang lamun boga miliknya hayang ngomean heula imah, bah. Teu bisa. Urang mah hayang meuli heula mobil, mak. Pajero. Aing mah hayang imah sia teh. Demong, pokoknya mah aing mah mobil heula mah. Ngonten kan make mobil gagah mah, ulah make motor wae tuh. Nah ari sia aing mah butut, aing molor erek dina mobil. Aing mah rek molana sunan. Mending na mobil atuh mah. Imah pokona mah aing mah Mobil, imah. mobil. Oh, Mobil. ngaduan duit lagi. Mobil. Ieu kela ieu teh nya. Kakak pasea kieu. Iya, gerani hayang meuli imah mun boga milik. Abah yang meuli mobil, pokona mah. Imahnya Mobil. imah ngarah bisa dipoloran. Gas. Gara ada yang pisan. Aing rek nanya ya. Sok rek nanya naon, pokona mah aing mah imah heula. Mobil heula. Imah. Mobil. Kok selain kolotnya? Rek nanya teh duitan saya acan. Lain nih. Ieu mah kan kakara rencana maneh teh. Pan aing oge ngomong ka engke geus boga milik sia teh. Eta. Wah, mau ada jabah kieu carana mah. Aing mah ngomong teh ka mana wae. Lain ngadukung ka kalau teh. Karek rencana geus parasea kieu, lain ngadaroa kana. Atuh urang teh imah can boga, mobil can boga, pasea heula digedekeun atuh. Bangdenya. Jangan dege kolot. Mak, Naon? urang mah teu percaya kan omongan emak teh. Teu percaya naon aing maneh? Cek emak baheula nih mampatahan. Heeh. Mun urang melak hade bakal jadi hade. Mun urang melak goreng bakal jadi goreng. Geuning buktina teu kitu oge. Aing maneh ngalakukeun naon atuh? Yo, pan caritana tetangga urang teh salakina teh rek ini keluar kota. Otomatis pamajikanna teh sorangan. Tah ku urang teh aya niat hade nya demelang ka tetangga. Urang teh dibaturan sapeting pamajikanna teh. Kan urang mah hade. Iya kalau kasana nonggolan balik teh. Ya heueuh da sia mah ngaruksak rumah tangga. Nu kitu teh lain melak hade. Nah, hade Ieu omongan cek aing. urang mah sebagai tetangga perhatian melang mun aya garong. Salah keneh sia mah, salah sorangan. Nu kitu mah. Iya, nu salah main. Maneh nu salah mah. Nah, pemajikan mah hayang nyiksa. Sok siksa Si deui. Bobi nu salah mah teu. Sok siksa deui nu kitu mah. Nu kitu mah celametan.